Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarat hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya anu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nuku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Moga-moga lamun bener ieu pangaosan sing sae pangaosna lamun bener ieu pangajian sing hade pangajianna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak lamun hirup hayang dihargaan batur sing bisa urang ngajianan batur. Acan. Ku hal sarupa kitu para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwa santri kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuh lemur tikawit Bapak Kades Kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rek ding papak sarua moal deuk ngabeda-beda dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung di tempat ieu muga-muga dikucuran dikocoran dikeceran rahmat jeung pitulung mantena Allah wirehing urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Ari ibu datang ka dieu deuk narawa habis hayang panggih jeung urang cek ibu pangaosan teh eudeuh tolab ai tolab teh deuk neangan ilmu kuring mah rada curiga lamun geus boga ilmu bisa teu mawakna da geuning loba jelema baroga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti teu bisa mawa ilmuna. Jelema sangsara sok hayang beunghar pertanyaanana nah geus beunghar siap mawa ka beungharan da geuning loba jelema sangsara jadi beunghar geus beunghar nah poho kanu sangsara. Bisi di dia aya nu hayang jadi pejabat pan urang teh rakyat tuluy nyalon hayang jadi pejabat nah geus jadi pejabat sok mopohokeun rakyat. Jadi mata kade cek kuring ge ilmu bakal dititipkeun teh keur jelema nu bisa mawakna da Allah teh maha uninga lamun dibere ilmu ngadon sombong cilaka ku ilmuna matak mending hirup boloho we.
Aduh. Jelema kedul digodaku kedulna, jelema daek digodaku ujubna, matak sarua doraka. Cicing ya. Jelema kedul digodaku kedulna, jelema daek digodaku asa aing pang daekna, melak cangkeng dina kelek asa aing pang ibadahna. Nah tina ibadah ladangna jadi adiku. Atuh rek sombong mah toong we iblis teh ahli ibadah, iblis teh ahli masjid, iblis teh ahli Quran ngan ku sabab sombong ditolak teh diterima lantaran kasombonganana. Urang manusia tahajud mumul duhatara ai sombong ti bareto. Boa-boa iblis teh guruna urang. Matak ilmu teh geuning mawa ka mana ari ilmu teh. Lamun ilmu rek dibawa ku urang sing barisa mawa ilmu teh. Hiji ilmu malain keur adukeuneun tapi ilmu mah keur pigaweun haben we ilmu teh dipake alat debat digawe hanteu bener ieu teh matak naon lamun hirup silih ajenan dina kahirupan aya langit aya bumi langit tugasna ngocoregeun hujan pan bumi mah tugasna nandean hujan ku aya langit ku aya bumi tuh tempo hamparan sawah nepi ka ngeplak sarupa kitu aya hujan jeung aya bumi lamun Allah nyiptakeun salah sahiji cantang tu manusia hirup matak tong anti hirup beda aya lalaki aya awewe hijikeun 7 tahun pan borosot cipeju coba lamun lalaki jeung lalaki hijikeun da paling bijil ge anak ucing bapak matak nu ngaran hirup teh tong anti dengan perbedaan ayeuna lalaki jeung awewe wujud jeung bentuk pan barareda lalaki mah kumisan jeung jangotan pan ibu mah eueuh kumis eueuh jangot lalaki mah kudu ngakal artina pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan ngarih ta ibu mah wayahna kadang-kadang akal sok pareum ibu mah kadang-kadang baperan dabongan perasaan salaki telat balik jamotrot kitu ta ibu-ibu mah jadi perasaan nu dipakena teh lamun lalaki mah akal matak lamun ibu baeud pak urang pikiran we ku akal ulah nanya kunaon pamajikan baeud lamun pamajikan baeud ditanya kunaon mah baeud pasti jawabanana ku sia kalah jadi gurger anggur tanya kana awak urang sorangan aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong padaringan geus kosong beasna geura toong lipstik geus dicokelan ku bilikna geura toong wedak geus dekok tengahna geura toong duit gegeletekan ukur 100.000 meujeuf pamajikan baeud kodok duit 2 juta bikeun ka pamajikan langsung moal teu ngagabrug lain ta tadi artina lalaki teh ngakal matak nu ngaran hirup Islam teh lain neangan masalah tapi Islam teh deuk neangan solusi tina eta masalah musuh nu sanyana lain dulur urang lain NU lain Persis lain Muhammadiyah lain nu sarupa sahadat musuh nu saroma tuh kafir bolongkotan anu ayeuna dikukut ku awak ibu naon tah bebengok HP pek-prek ka dinya har ari heueuh ieu mah kanu sa Islam gurger Tidak takbir ayeuna perang antara Islam jeung Islam sing sadar lamun Islam jeung Islam perang nuruksak lain Hindu nuruksak lain Kristen nuruksak lain Buddha mun Islam jeung Islam perang punten nuruksak Islam eta sorangan sing saladar nepi ka dinya atuh hirup teh kadar eta barareda heu bae we atuh aya NU aya Persis aya Muhammadiyah da maca salawat ge anu sarupa ibu di Tasik membaca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik leos ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho Garut leos ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah temalan ku ibu-ibu ajib hanya beda cara hanya beda tata cara gening tujuan masarua salawat kene rek NU rek Persis rek Muhammadiyah tetap Islam kene Islam tong sok lalajo ibadah batur nu urang ge husu ge hese alah euy ieu mah bibir teh nepi ka renyem lamun teu ngomongkeun ibadah batur teh bari ibadah urang ge husu ge hese Pak salat loba pohona karek takbir lol hujan inget kana seueuhan boro-boro marek ngomean urusan batur urusan urang gening omeaneun hirup teh bener entong ngewa ka jelema nu salah da modal salah teh urang ge bisa bener jijing rada hesa ieu entong ngewa ka jelema salah da modal salah teh urang ge jadi bener na ari bapak bener ti bareto gitu
Meureun bapak teh pernah ngalaman salah, ayeuna jadi bener, urang geus bener tong ngewa kanu salah, da batur ge apaleun salahna bapak. Nana gerhana ge memeh kieu teh pernah baong ibu, mata kuring mah teu ngewa ka jelema baong, naha enteung keur kuring, kuring ge bareto pernah ngalaman baong, matak hirup dina Islam pek geras silih maklum kana kagorengan masing-masing. Dai kasalahan mah pada boga Pak. Bapak di bidang A, abdi di bidang B, tak ibu di bidang naon. Matak nunggaran hirup mah geus we silih ajeunna. Nah atuh di Indonesia loba pisan perbedaan, ya wajar da urang malin urang Arab. Di Arab mah kumis pondok janggot panjang sunah Rasul pasti jelas naha jaradi. Ngan lamun di dieu geus sok ditapelkeun sunah Rasul kumis pondok janggot panjang na teu karunya kanu teu jadi. Cek bapak teh tong ngulem nana gerhana euy bid'ah naha eueuh kumis eueuh janggot nare kumis eme ditapelkeun. Jadi entong mamawa itu atau kali-kali mah ieu we nu urang sabab di urang mah make label budaya mun sunna na make budaya matak Islam teh disumputkeun dina budayana sok di Arab aya hadroh eueuh nah di urang aya artinya di urang mah pengembangan pola Islam teh make budaya make jeung aya sholawat jiga dangdut hepek we dangdut leungit sholawat nyampah ngan lamun ieu dibawa ke Arab ulah bisi di baledog ku urang Arab da teu beukieun maca tahlil Pak nu sarupa bisi teu percaya bapak aya nu maot kali-kali milu tahlil aya nu tungkul aya nu ngagidog aya nu muih tahlil teh aya nu la ilaha illallah aya nu ngagidog la ilaha illallah aya nu muih illallah anu tungkul mah geuning beres teh langsung we dahar tanu paling paur nu muter illallah sajam setengah da bubar tahlil teh lain dahar golokok di buruan atuh angka 10 ge Pak lamun deuk dihitung silahkan angka 10 pek hitung da beda hasilna 5 tambah 5 10 7 tambah 3 10 genep tambah 4 10 8 tambah 2 10 salapan tambah hiji 10 tadi dia jelema perlu silih ajenan teh hasilna mah sarua Islam keneh Islam tong burger wae ngewa aduh heueuh da tuh ternyata nu ngaran hirup menaon nu disombongkeun ukur disebut batur nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan hoream Pak nah sabab kuring apal gawe naon gawe ustad naon gawe kiai naon gawe ajengan warasatul anbiya pewaris para nabi kuring disebut ustad punten warisan nu mana nu dipigawe ku kuring Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana cenah ustad pewaris nabi penta jamna dibikeun moal tuh awak pengajian geuning hate mah suudon kitu jadi urang teh karek disebut entong make jeung legek ku panyebut batur da aslina urang di akhirat mah teuing saha matak ieu teh nu hadir di dieu teh palsu Pak asli tak ya ibu-ibu sagelis-gelisna ibuna urang jorjo kabita teu nah palsu makni stakar kebok make up dipake blush on ongkoh tuh nu aslina mah di imah balik ti dieu daster merengkel tak eta aslina ibu matak hirup urang teh geuningan ukur disebut matak lamun hirup ukur disebut punten tong legeg-legeg teuing eta mah karek panyebut batur bawa kahareupeun Allah Ta'ala toong we atuh Nabi Muhammad Kangjeng Nabi mah hirupna teh asli nabi na teh pan urang mah disebut ustad teh palsu Pak hampura teuing dan nu asli mah atuh toong Kangjeng Nabi Muhammad hirupna ge geus bareng jeung Allah da urang mah hirupna ge bareng jeung nafsu ta ieu ge pengajian lain jeung Allah jeung nafsu pedah we urang nu datang jelema kuat ribuan coba ustad setempat getujuhan 10 mantok gitu teh sok kaya rarasakeun di ceramah teh bari ungeuk matak hakikat urang teh atuh saha ari urang teh nu disebut hamba Allah teh saha dalamun hamba Allah mah hirup jeung Allah sifat-sifat Allah kahayang ge kahayang Allah da urang mah Pak disebut hamba Allah teh kanyataan mah hamba nafsu batur nyen gedong nyeri sirah batur meuli sawah ratug angen batur meuli mobil muntaber atuh batur nyeun pila modar
Artinya orang mah hamba hawa nafsu, padahal lamun hirup urang jeung Allah batur beunghar geus jadi katangtuan Allah, urang sangsara geus jadi katangtuan Allah, nama jeung kudu panas ku takdir batur. Bener ya teh? Kerasuk pikiran. Bos tahu kudu beunghar, nama jeung kudu panas. Turutan ku ibu mau ngadon bangkrut, nah da lain takdirna. Nana gerhana make baju kieu, turutan ku bapak, da moal aya nu ngulem, Pak. Malah manar cek batur teh adeui nurutan. Geus boga takdir masing-masing, mata hirup tong coba-coba noong kana takdir batur. Takdir urang kitu nyaho isuk naon rek kajadian, lamun jelema ancrup kana takdir batur, di dinya bakal ngerasa capek dina hirup. Asli. Tuh nu enjoy mah tukang son, kalem we. Padahal acara ieu teh nu pangripun teh tukang son. Menerkeun mixer, ngajerit saeutik mustami komplain, nu panguntungna kuring. Pan bayaran mah gede ustad katimbang tukang son. Aya tukang son panas dah henteu, sugan tukang son teh heueuh anjir, urang nu ripuna manehna nu ngeunahna, tah eta mah panas sok atuh urang tuker. Tukang son ceramah, abdi jadi tukang son, duanana ge bakal hancur. Son situ ngebeledug dicokok ku abdi, nu ceramah butut mustami mantau. Matak hirup pek gera cicing dina kodrat jeung takdirna masing. Entong sok lalajo kasalahan batur, da jelema salah ge pernah bener. Jelema bener ge pernah salah. Mata hirup teh kudu puguh tujuan. Jelema bodoh hayang pinter, geus pinter deuk nyaah kanu bodoh. Jelema gering hayang cager, geus cager hayang nyaah kanu gering. Bubar ti dieu pan ibu teh calager, hayang toong nu gering, bejana mane gering. Heeh, sabaraha poe? 3 poe. Boga keur nyangu nyata henteu, aya keur ka rumah sakit, boro-boro ieu urang aya rezeki leuwih, pudeg-deg teh isukna ka rumah sakit teu cager heueuh. Nah, hate mudeg-deg loba nu mere. Parantos urang ngalongok nu geuring nepi ka dinya. Deh. Merek ieu mah lamun anu geuring teh kieu nya nampuna teh bejana mane geuring. Heeh, sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter, parantos. Beak sabaraha? 300. Heukeun bae sing kuat, sing sabar. Pan itu teh nu aya dina hatena teh ngaruh dendam, ngadoa kitu mah aing ge bisa. Balatuk teh urang nu geuringna Pak, itu numpuk bejana maneh balik ti urang geuring. Heeh, beak sabaraha ka dokter? 300. Kumaha cik itu? Sarua. Nah, da beres geuring teh ngadon jogol di sawah. Kunaon aya urang sok loba teuing lalajo batur. Padahal hirup mah hayu urang peureum ka batur beuntak keur diri. Cicing, kata kuncina urang peureum ka batur, urang beuntak kana diri. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Tah jelema teh loba nu teu wawuh kana dirina, wawuhna teh kana kagorengan batur we. Nepi ka batur salah teh renyem bibirna teh. Lamun teu ngomongkeun teh bareuh jigana pipina teh. Geura sok urang wawuhan kana diri urang. Ari urang teh saha? Bener. Geura sok ai urang teh saha? Nah ieu nu katempo. Nah nana gerhana teh iya nu katoong ku bapa. Punten moal aya nu leuwih apal diri kuring iwati diri kuring, matak deuk ngahina mangsa bodoh, deuk muji pek bae, deuk ngaledeke urusan naon si eta nyaho naon baburang. Aduh, da hirup mah ukur bisa kikituan atuh Pak. Sok bos tahu cek batur mah hade keren teu hafal Pak sisirah namanya. Karyawan loba bayareun, can tahu sieun teu payu. Katilu can diomongkeun ku batur kuno sirik maruk teu pagujud nu sangsara geuning nu teu riweuh. Nu sangsara mah sare dina angal buyatak oge tibra. Udud sabanu mana we nu aya na meja ludes ku si eta mah. Artina Pak kasenang hirup mah teu pernah bisa dijadikeun ku hartana, ku bandana, ku pangkatna, ku jabatanana. Kasenang hirup mah iwati jelema nu hirupna bareng jeung Gusti Allah, senang hirup. Dihina batur kalem, diledek batur bae. Ibu disebut bodoh ku batur ulah kasigeung da si eta ge nu nyebut teu pinter. Ibu dihina batur entong kasigeung da si eta ge nu ngahina ibu teh teu mulia. Bapak disebut kedul ka masjid tong lieur, da si itu ge nu nyebut teu daek-daek teuing. Sabenerna mah kunaon si eta ngahina urang keur moretekeun eusi hate nu sabenerna. Allah, Kang bener eta teh kunaon ungeuk-ungukan. Kahartos merenya matak nu ngaran hirup urang teh saha. Matak manusia mah aya proses 8 bulan dikandung ku nu ngaran indung.
Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrak. Ripuh ngandung teh ibu nang kuban sok sieun bitu, nyengigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap. Deuk teu eungap kumaha atuh budak karek 4 bulan bebengok bapak geus ena lalangit. Heuh menerkeun kenteng rupina. Ibu seserian da ibu pengalaman pan budak mamadun Allahok kieu. Da ibu budak moal ngarti naon-naon kan ke balik ti dia bakal nanya, "Laras mak ari abdi keur 4 bulan bapak menerkeun kenteng?" "Oh enggak we heueuh" gitu. Kunaon ibu seuri? Pengalaman. Borosot budak ka alam dunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingaranana. Lalakon saha eta? Lalakon inung kanu jadi anakna. Bener. Asli Pak. Sabulan 2 bulan 3 bulan ngurel sebel lieur capek lungse riput tunuh coba salaki kerek timpah pan geus karasa patuangan leos ka rumah sakit borosot budakna teh jeung hararese zaman kiwari mah pan baheula mah boga 10 ge borosot-borosot we pan ayeuna boga 2 ge kudu beteung teh ibu disasaak pan ibu teh patuangan teh diruksak ku anak baheula mah keur parawan nepi ka limit matak ti gulusur kutu teh jali ka simet ti solet cak-cak ayeuna mah cobaan cak-cak na beteung ibu ngajedog nah geus beberhilan borosot budak ka alam dunya goyang getih asli tah diruksak awak ibu teh kusaha ku anak malahan teu saeutik inung nyawa nepi ka dikorbankeun melaan saha melaan anak bawa ke rumah sakit hese wae keluar dokter nyokot gunting dikeret ibu krek nalika kuring nyebutkeun krek tempo ibu-ibu kat muring kak bulu punuk nah dan ninggal bapak-bapak buku hare-harena kieu nah da bapak mah teu ngalaman diteuk-teuk geus digunting dikodok ku leungeun dokter ka jero budak dikaluarkeun bali dikaluarkeun asupkeun deui alat pensteril kandungan lamun hayang keneh boga turunan nyerina kana mun-muna beres gitu cokot pak jarum dikecos jeung dikaput aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu kunaon digunting melaan anak kunaon dikaput melaan bapak tuh maka jeung gara-gara bapak cenah majarkeun teh nyaho cek salah kita kunaon digunting melaan anak hese kaluar nya eueuh jalan iwa teh kudu digunting kunaon dikaput melaan bapak matak paingan ku Allah dihargaan umaha inung kakara bapak 3 derajat inung salaki mangan hiji ngan omat ibu teh ulah songong ulah bohong ulah adigung peda derajat ibu 3 nepi ka lak-lak dasar bebeakan kalau jadi salaki entong da ngarebut tuh ulah pasea dikit-dikit janda wah geus jadi rana mah ya sedangkan ngaran hirup boga budak boga cita-cita naon cita-citana hayang boga budak nu soleh gitu lain hayang boga budak nu soleh ulah waka boga kahayang ka budak da urang ge soleh teh hese hiji lamun hayang boga budak soleh mah ulah pasea sabab lamun inung bapana pasea anak sebagai saksi ieu mah kasalaki teh wahai dapon maneh aya anak dianggap wasit kumaha kasalaki si bagong aduh atuh cek salah kita naon ai mana nyebut bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna kumaha cek anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu merenjam susungkruk gitu tong pasea hareupeun anak lamun ibu keur gurger jeung pasea anak datang kaleng salaki pak jempe keur rame itu budak tangke budak geus eueuh dudut kumisna tuluikeun pak pan urang mah dorakana direncana pak mata lamun budak hayang soleh inung bapak contona anak sebagai saksi inung bapak wajib mere contona agama dihiji ma'rifatullah wawuhkeun budak ka Gusti Allah teangan ku ibu salaki anu ngababuhkeun ibu ka Allah magrib mah tong ngabacos wae kana TV gerak netepan teangan lalaki nu kitu waktu subuh sun kening cek ibu teh naon bapak gerak salat subuh mah geus wirid parantos geus maca sholawat parantos maca Quran mah nya teangan lalaki nu bawel kitu pi akhirateun aya eueuh di dieu lalaki kitu lamun eueuh tah urang mah tampo pemajikan engke sun kening isuk-isuk
kira-kira hese hudang maca we tahlil, hese keneh hudang yasinkeun sekalian. Nah lalaki bet kudu kitu ya, merhatikeun dunya mah enteng teuing, imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga geulang kabeuli babari teuing eta mah da dunya tempatna. Ngan lamun neangan lalaki nu mikiran akhirat ta eta nu hese. Cobaan engke ku bapa subuh-subuh sun keuning ku mecek ibu naon subuh fanatik sia mah ngalawan Pak apa bae ayeuna. Lamun geus magrib mah tos sholawat mah tos maca Quran bawel maneh mah so ustad hirup teh. Rada hese lamun persani mah da napalna kana beusi, ai persani mah dipaksakeun kana kertas moal napal-napal. Tayangan lalaki nu merhatikeun akhirat ibu kunaon make jeung kudu kitu lantaran hayang boga budak soleh butuh proses anu tangtu. Aduh well nyata bener. Matak proses teh inung bapakna ma'rifatullah diajar wawuh ka Gusti. Ngeunah ibu lamun salaki jadi imam pamajikan jadi makmum nikmat, budak jadi makmum. Cek salaki Allahu Akbar, cek pamajikan Allahu Akbar, cek anak Allahu Akbar. Rukaan sujadan, ruku jeung sujud babarengan. Beres ruku jeung sujud, beres salat wiridan bareng panyangkeun ti magrib nepi ka isya. Subhanallah walhamdulillah. Raheng eta di imah, da ieu mah geus eueuh nu kitu teh eueuh, di tempat tina kicupna ge iraha teuing. Da lamun salaki gigituan teh pak anu digeunggeureukkeun. Cek salaki subhanallah walhamdulillah budak langsung dijawab hayu gandeng kunaon aya urang sabab hese napal na lamun agama napal ka jalma anu hese dina agama susah asupna ibarat jalma ngarasa boga ilmu dicician ku batur moal daek nah ngarasa diri boga matak naon lamun hirup kosong. Lamun hirup kosong mau boro-boro ku kiai, boro-boro ku ajengan, boro-boro ku ustad, anjing sekalipun kosong hati bisa jadi ilmu demi Allah. Palebah mana anjing guruna, san najis na baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalain make taneuh, tapi najisna bibir manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Tah, sakadang anjing wae asal hatena kosong bisa jadi ilmu. Bener. Keheul atuh awak ibu bisa jadi ilmu, rambut manyangan nah halis teu manyangan. Da teu kabayang lamun urang dia halisna panjang teu sudi urang ceramah ka dieu. Nah asa ceramah di alam gaib. Ieu teh nembokeun yen Allah teh miara, yen Allah teh ngurus. Mata ku sabab urang dipiara ku Allah, diurus ku Allah, tong keung hirup sapanjang boga Allah mah ngan lamun Allah geus teu di aku pek gerak keung. Bener. Asli ieu. Ma'rifatullah diajar wawuh ka Gusti Allah. Cirina jelema nu ma'rifatullah babari atuh cirina mah daek ibadah sakitu heula. Jadi ibarat bapak lamun pacamat ngulem bapak. Pacamat ngulem bapak cek pacamat punten tabuh salapan kada sumping ka kantor camat. Ibu nu diulemna. Genah teu bu diulem camat. Komo aya berita bade di Pasihan bantosan 2 karung beas wungkul. Dipenta jam salapan kuring yakin jam 7 geus nagog di ditu. Dipenta jam salapan jam 7 geus nagog. Naha deuk meunang bantuan beas 2 karung. Eta teh nu ngulem camat. Coba lamun ibu diulem Allah. Nu dibikeun adalah sagala-gala kesehatan lahir batin, kasalametan dunia akhirat, tapi naha urang teu yakin nepi ka dinya diulem Allah 4:30 datang jam sabaraha? Jam 6 Bapak. Nah, Bapak teh keselin kolot. Diulem lohor jam 12 datang jam sabaraha? Diulem asar jam 3 datang jam sabaraha? Diulem maghrib jam 6 datang jam sabaraha? Diulem isya jam 7 datang jam sabaraha? Eleh keneh geuning parentah Allah ku parentah manusia. Bener? Heuh berarti urang teh encan jauh keneh Pak wawuh ka Allah teh jauh. Aing ngaran-ngaran jalma wawuh ka Allah kahayang Allah leuwih utama batan kahayang urang. Mun ceuk Allah aqimi sholah wa atu zakah pek salat jeung bayar zakat. Loba jelema daek salat tapi hanteu zakat. Padahal sawah boga, mobil boga. Nu paling parahna sawah boga mobil boga karena BLT hayang parah sih eta mah hirupna teh nepi ka kades digogoreng teu ecereuk jadi kades teh naha cing teh batur menang BLT aing henteu kitu
imah boga, sawah boga, karena BLT hayang, ari ngomong hayang beunghar, tapi butuh ku duit nu kitu, eta teh sangsara keneh, ari jabatan luhur, ari pertamak dioplos, eta teh sangsara, jelema kitu batu eta teh. Aduh, nu koprok aya tiluan euy. Matak jalma nu sibutna ma'rifatul wawuh ka Allah, minimal cirina salat. Tong hayang jauh-jauh teuing lah cirina mah eta we salat. Salat nu mana? Nah salat ukur gerakan, salat ukur bacaan lain, tapi salat dibawa kana kahirupan. Sabab salat teh modal na manusia tembus ka Allah Rabbul Alamin. Salat alat media bebeja ka Allah. Ibu bingung, ibu susah, pek salat bebeja ka Allah, lain bebeja ka tetangga. Salaki beger bejakeun ka Allah dina salat. Gusti, caroge abdi kagoda kurana anak dua, pangleahkeun hatena, uihkeun deui ka cintana ka jisim abdi. Kitu tak kuduna mah. Ieu mah salaki beger ya Allah sing tabrakan. Kacau nu gitu mah. Bacaan salat alus maka urang ge dituntut ulah sakadar bacaan nu alus tapi ucapan saenggeus salat kudu alus. Jijing rada hese. Bacaan salat alus urang ge dituntut bawa salat dina kahirupan, lain sakadar bacaan salat nu alus tapi urang ge kudu ucapan anu alus. Teu mungkin jelema salat ngahina batur, teu mungkin jelema salat ngaledek batur, teu mungkin jelema salat nyebut murtad jeung kafir ka batur. Jelema salat alus bacaan, alus dina ucapan, kanyataan mah bener ya. Heuh geuning jauh keneh Pak, komo lamun deuk dibawa tina huruf sod lam jeung ta. Ari salat teh hurufna sod, lam, ta, sod sidqul qauli alus ucapan, lam layyinul qalbi leuleus hate, ta tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan. Kuring nanya ka ibu aya ngomongkeun batur doraka. Nah teu eureun. Ari popolotot ka salaki doraka iraha bade riren. Ari panas ku harta batur dosa. Nanaonan atuh. Gening salat urang teh can tembus kana akhlak Pak. Matak wajar kunaon batur teu salat, tong nyalahkeun batur nu teu salat, salahkeun awak urang salat urang eueuh pikabitaeun batur. Allah. Dalamun salat urang aya pikabitaeun batur bakal sarolat. Jadi nu salat teh pikabitaeun masjidul qauli bakal alus ucapanana, layyinul qalbi leuleus hatena, tarku ma'asi ninggalkeun sifat kadorakaanana. Pak, lamun bapak rek ka sawah, pamajikan ngadon sare, sangu eueuh, cai eueuh, amak teu Pak? Jijing, urang tanya bapak-bapak. Bapak teh bade ka sawah, pamajikan ngadon sare, sangu eueuh, cai eueuh, bapak amak teu? Amak. Amak siap. Ku amak bapak nah pamajikan jug hudang? Henteu. Ku amak bapak nah cai jug nyampak? Henteu. Ku amak bapak nah sangu jug asak? Nah naonan atuh? Gerasok pikir Pak, ku bapak amak teh justru rumah tangga jadi awut-awutan. Panto di dagor, janela dipepek, ngocobrot ka menak karep, dasar bagong hees hoyak kieu. Kadenge ku pemajikan nyeri hatena, datang ka sawah ditanya ku batur kunaon euy samutut. Pemajikan euy gelo pisan kuat teu bisa nyenangkeun kana jadi salaki teh urang deuk gawe kuat teu sangu-sangu acan. Ningang babaturan urang gelo ganti pemajikan gitu. Loba nu hayangan ka maneh teh sok besi maneh hayang apal yuk isuk jeung urang ulin. Bangkrut rumah tangga Pak. Lamun jelema nu wawuh ka Allah punten Pak, moal make jeung ngumbar amarah mah nya aya bajelema nu sok salat ngumbar amarah. Pikir ka awak urang, bawa pamajikan teh keur haree. Cai eueuh sangu eueuh, warung ge muka tinggal meuli. Meuli we no kasieun 10, urang 10 ngerebek beuteung. Datang ke sawah moal samotot balik ke imah pemajikan bakal nanya, Pak punten abdi teu rada hareeng teu raraos teu mangnyangukeun teu nyadiakeun cai ngan bapak teh tadi teh sarapan teu. Jawab ku bapak kalawan lea hate, pan layyinul qalbi leuleus hate. Jawabanna kumaha? Tadi teh bapak teh jajan we meser di warung tatangga hampura nya mah pamajikan Pak jujur moal teu sujud tah. Aya lalaki nu kitu apa? Kujung eueuh. Urang mah tiap rek ceramah pemajikan tara hudang, sangu eueuh, cai eueuh, leos-leos we. Nah, da salian ti eueuh sangu jeung cai teh eueuh pemajikanana ge.
matak layinul kolbi leles hatena Pak, dihina tara ngalawan, diledek tara ngalawan, dipitnah ge mangsa bodoh. Nah nu mitnah urang ge teu barek-barek teuing, nu nyebut bodoh ka urang ge teu pinter-pinter teuing, nu ngarendahkeun urang ge si eta teu mulia-mulia teuing. Dalah-dalah hukum hakikat mah jelema ngarendahkeun urang, dirina keur ngarendahkeun dirina. Aduh. Dah sebalik-balikna Pak Kades nyieun program di singeurepan ku jelema goreng hate mah anger eueuh balikna. Ya, Kades teh ceung. Di singeurepan ku jelema goreng hate mah Pak Kades. Mana Pak Kades teh? Mata kalem Pak Kades. Nyingeurepan jelema nu goreng hate mah keukeuh moal aya sampurnana. Deuk zakat, deuk sedekah, deuk tahajud, deuk infak moal kapake ku jelema gelo kitu mah. Mata urang mah mengeus tong hayang kapake ku jelema nu goreng hate. Justru urang mah kudu kapakena ku Allah Taala. Sabab hareupeun manusia mah 1000 kagorengan, 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Punten. Balikan deui 1000 kagore, 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Saha eta makhluk di alam dunia nu kitu? Toh. Kaum ibu-ibu Kang. Imah pageuh, baju teu, dar seubeuh, kongkorong boga, gelang aya, motor pangmeulikeun, raos teu gaduh caroge kitu. Eta teh kebaikan salakinya Bu. Isuk kapanggih dina we anak keur sayang-sayangan jeung batur sakali pirage. Ingat kana imah teu? Ingat kana gelang teu? Ingat kana kongkorong teu? Kumaha nyebutna si haram jadah belegog? Ingkas si timah aing. Waduh. Eta 1000 kaalusan bea aku hiji kagorengan. Saha makhlukna eta tah? Tapi hareupeun Allah mah sabalikna Bu. Hareupeun Allah mah sabalikna 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Gorengna batur poe ayeuna cantang teu jadi modal pimauteunana Pak. Da loba jelema jahat tungtung hirupna alus, tapi loba jelema nu alus tungtung hirupna jahat. Jadi nu kudu dijaga teh geuning lain batur urang. Bener. Nah ayeuna ibu yakin yen ibu maot keur kieu? Teu yakin. Kamari Persib juara geuning loba anu tabrakan di jalan. Kumaha lamun ditanya ku malaikat, "Man buka?" "Bobotoh." Teu ngaruh. Anger teu ngaruh. Sabab nu ngaran hirup mah bakal balik deui kana asal. Jalma tina taneuh balik deui kana taneuh. Aya nu balik kana cai, aya nu balik kana angin. Matak eueuh teh make jeung cicing kana tangkal kawi eueuh. Mata hirup manusia mah sok salat teh larapkeun hirup. Jadi sidqul qauli alus ucapanana, layyinul qalbi leuleus hatena, tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan. Uih ibu ti dieu lamun renyem hayang ngomongkeun batur geuwat bekem astagfirullah salat. Lo tetangga, "Woi, urang ngomongkeun si anu jempe salat." Nah, apaan salat teh kahirupan urang, Pak. Jadi lain Allah butuhin sholat, orang nu butuh ku sholat Pak. Lain da Allah mah moal rag-rag darajat ku teu sholat moal. Tapi sabalikna urang ngurag darajat nalika manusia henteu ibadah. Matak sholat cirina ma'rifatullah. 2. Ajarkeun budak teh ma'rifatun nabi wawuh ka Kangjeng. Jeung ibu tong kasiniran. Nerangkeun nabi mah indah atuh. Nabi menyontohan Hasan jeung Husain ge aduh. Kangjeng Nabi wangsul ceramah, wangsul jam 12 peuting. Siti Khadijah keur kerek nyegrek, Nabi mah teu wani nyokel janela, teu wani ngadagor panto, ngegorel di penyaweran. Tibra Nabi, tibra. Nah tibra mukhlisina lahudin, ikhlas ngajalankeunana. Cingan bapak balik pengajian, teu dibuka tulak panto ku pamajikan, ngagoler di penyaweran tibra moal. Moal. Nah hate norweco hayang teuing pamajikan nol dicekek ku aing ayeuna keneh. Tibra Nabi Siti Khadijah jam 3 subuh rumpa-rampa ka kenca jeung ka katuhu teu aya Kangjeng Nabi lumpat sakalumpat lampet deuk neangan Kangjeng Nabi katempo dina panyaweran kumaha cara ngagugahkeun Siti Khadijah ka Nabi sun kening tah pertanyaan ibu pernah teu ngahudangkeun salaki kitu ya kuat pararah kieu Siti Khadijah mah ngahudangkeun caroge teh sun kening ceuk Nabi ya Khadijah hampura kuring telat uih kumaha Siti Khadijah abdi nu kudu minta hampura naon make jeung kudu minta hampura kami tibra teuing Siti Khadijah salah Nabi ge salah Nabi peuting teuing Siti Khadijah tibra teuing duanana salah silih aku jadi bener kahartos duanana salah silih aku jadi bener Pak
engke tak engke subuh hudangkeun salaki teh kitu atuh. Lain ieu mah jeung aral, jeung jangar, jeung lipuh pamajikan geus belenyeng ka cai moh wadah nyeusuhan geus wudu salaki hees keneh wah rok jeung nyingkrap. Langsung pan eta mangahudangkeun teh bahasa wayang rap sigrap Purwadewa ngagerem ongkoh jebrod kana bobokong salaki si bagu teh. Ulah kitu. Itulah akhlak Nabi Pak, nyontohan ke anak nepi ka ngahargaan pamajikan, nyontohan anak ngahargaan nu jadi salaki. Siti Khadijah eukeur tunuh, ya Rasul bade kulem tunuh ya Khadijah nya wios lamun kami miwarang. Siti Khadijah mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Beda jeung ieu. Siti Khadijah mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Talamun ieu mah jigana keur buringas dititah ngadak-ngadak tutunuhan. Maka mana nya sare atuh marek naon pangnuyukeun kopi kokot ku sorangan deuk hees. Leungit kewajiban pamajikan ka salaki matak makrifat tun nabi wawuh ka nabi mimitian tina rumah tangga urang anu alus. Katilu makrifatul walidaini sing wawuh kana jasa indung moal aya ibu tanpa aya indung bapak ibu, moal aya kuring tanpa aya indung bapak kuring. Matak meujeuh lamun anak masrahkeun harta banda kanu jadi kolot, maka Allah nu bakal mikeun harta banda kanu jadi anak. Meujeuh lamun anak nyarenkeun kasenangan ka kolot, maka Allah nu bakal nyenangkeun anak. Meujeuh lamun anak barang bere kanikmatan ka kolot, Allah nu bakal jadiakeun kanikmatan eukeun anak. Ternyata urang teh kumaha alus jeung teu ka kolot, Pak. Goreng patut ka kolot tong ngarap-ngarap hirup bakal maju, tong ngarap-ngarap bakal beunghar, tong ngarap-ngarap bakal boga jabatan. Nah ka kolot wae goreng komo lamun diberi jabatan. Alah eta keprokan saurang euy. Kenaon ibu kikian teh naon itu. Bari manehna ge goreng keneh ka kolot eta teh. Asli Pak jimat kahirupan mah eta-etana. Wawuh ka Allah ku ibadah, wawuh ka Nabi ku akhlak, wawuh ka indung bapak ngahargaan kanu jadi kolot. Keneng meureun ngalaman bapak udur indung cicing gigireun nyokot cai anu panas asupan ku anu dikompres eta tarang urang ku kolot pok kolot nyarita nyai geura damang hoyong dikintu naon pamitos damang kumar dipangmeserkeun budak isukna jaregjeg ngarap-ngarap dipangbalanyakeun kolot nepi ka boga janji saking ku hayang cageurna anak. Bener. Ibu lapar, da ibu mah kadang-kadang hirup tengah bohong, lapar ditanya ku kolot, mamah bade moal nyai, mamah geus seubeuh, kopoe keur maneh, imah hiji budak rumah tangga, lila teu boga imah dipengel. Bener? Ayeuna ibu boga dahareun ti sawah ti mana we, datara di dahar dibawa ka imah keur saha? Komo jaman bareto mah geuning, ai hajat teh ku konca. Nepi ka lauk hiji budak tilu ditik-tekan jadi tilu ngalaman teu huluna keur cikal tengahna keur panengah si bungsu buntut berarti ibu mau ukur tekan teu ngangse-ngangse acan. Di mana manusia jalma nu mana nu ridho kigituan. Ieu teh pelajaran keur nu ngaran anak matak hebatna kolot baheula mah lamun hajat teu bala ku keresek baheula mah da ku pipiti. Geus di dahar teh pipitina alungkeun ka para hajat deui buru dulkeun ti para der tanur pan dipake tali matak baheula mah eueuh banjir Pak naon sababna lingkungan dijaga pan ayeuna mah geus serba meuli kocak oge 30 anu mere 25 geus rugi 5.000 matak urang mah lamun kawin jaga nu rek diulum teh nu galede we mere 20 cokot deui botan hiji asa kos nu ge lamun hajat kitu nya. Iraha deh eta jeung aya pertanyaan iraha cenah. Ini hoream ngajawabna ge. Neangan heula. Rek neangan di dieu sugan. Mah. Kana randa wae. Hooh, hoream teh. Jeung nawaran jodoh di riweuh. Matak makrifatul walidaini sing wawuh kana jasa indung. Tah budak bakal puber, tadi dinya puber mah ba hese dicegah. Bebungok beger mah hese dipager, dipager ti luhur nolol ti handap. Dipager ti handap nolol ti luhur. Bebejak ka kolot mah engke mah sakolot teh bakal burit nah kerja kelompok, banyak kerja kelompok handap tentang ka enteh. Pelendung beteungna ladang kerja kelompok saha nu wirang.
inung bapana. Tah kawirang eta sakecelak cimata inung murag kana pipina nyeri hate ku kalakuan anak. Sakecelak ieu mah punten. Sakecelak cimata inung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak. Deuk salat ribuan rakaat, deuk umroh mineng, deuk haji ongkoh ditolak teu ditarima. Naha engke di akhirat dipintal-pintal ladang ibadahna, dibaledogeun ku malaikat. Lebok yen pahala anjeun teu ditarima ku pangeran. Naha Gusti maka jeung teu narima ibadah kami. Aya inung jeung bapa anjeun ceurik ku kalakuan diri anjeun. Nah rai gendek rai pias sadar rupiah namanya teangan lalaki teh anu kieu mah bapak teh boga duit 2.500.000 urang anterkeun yuk ka kolot urang 2,5 ewang kudu atoh lamun aya lalaki kitu ibu dengekeun tah ieu masalah kieu teh nah kurang duit ngan 1,5 juta dibikeun ka inung molor yang itu eta mah salaki kitu pamajikan kitu mah aduh cekekeun jiga nama teangan laki anu musyawarah jeung ibu boga duit 2 juta urang teuneun 500 keur saha bapak 500 teh urang anterkeun ka inung jeung bapak urang opatan pan inung bapak urang teh mitoha jeung inung asli legedeut kabelah ditu mah abdi teh da ai artos ageng mah teu gaduh ieu mah keur beas-beas we 1 liter 2 liter da kolot mah moal napa moal nah da mungan duit ngan hayang lalajo budak bebarengan leres Pak nah ari kikieuan modal saha deui teh hajat teh gede duitna sound system kudu 2,5 juta can ieu hadroh sabaraha mun saurangna gope ge 1 2 3 jutaan tuh can eta kursi nu dicalikan ku ibu teteh 2.500 hiji ngeunah mustami megek diuk teu mikir mayar lamun belah dieu di jalan deh can tuangeun can konca ratusan juta Pak bakal leungit melaan saha melaan anak pertanyaan anak siap teu anak ratusan juta melaan kolot sakitu heula matak moal aya jasa nu bisa dipulangkeun lain jasa batur lain jasa tetangga lain jasa baraya tah jasa inung bapa paingan atuh Allah murka Pak salat ditolak zakat ditolak saum ditolak nalika anak goreng patut ka inung bapana ibu baheula ngariweuhkeun ka kolot teh dibekelan saeutik nganyarekan teu dibere duit janela dipepeg hayang motor ngamuk hadita keneh hayang HP baeur 7 poe saha teteh saha nu kitu tetep geuleuh atuh da engke kaduhungna mah nalika inung geus eueuh ibu geus kawin balik saurang ku inung ditanya nyai nah hasalaki henteu bareng mamah abdi teh pasea Allahu Akbar ulah seuri aya nu teu jungkal di handap ulah seuri ulah seuri teu nanaon ibu ulah tersenyum di atas penderitaan orang itu nu dina kursi seserian teuing ngajungkel matak cek abdi ulah seuri ti gubrak ibu matakna ai seuri teh tong bari lelengakan atuh biasa we seuri tiluan oh teu nanaon korsina syukur teuing keur ngeluh teuing keur seserian aya abdi nahan seuri pan tidak boleh tertawa di atas penderitaan orang teu seuri abdi tuh si itu tuh seuri mah tuh orang mah baju aralus kolot masa potong ge buat teu kebedag salaki pasea datang pemajikan nyai kunaon teh jeung salaki mamah abdi teh pasea ragamang kokolot mah ditangkep ibu ditangkep geus nyai bisi maneh anu salah isuku mah dianterkeun kanu jadi salaki maneh bisi maneh anu salah emak rek ngaragrageun darajat sebagai indung mentah hampura kanu jadi minantu loba indung ragrag darajat melaan saha melaan rumah tangga urang mung awut-awutan bener tah teangan kolot nu kitu kolot nu alus lamun kolot nu goreng lain nu kitu nah maneh balik sorangan teh jeung salaki pasea mamah bae ustadna nage nungguan maneh nyao muga jeung ustadna nungguan maneh nyao kolot mah ulah coba-coba megatkeun jodoh anak mun bisa sambungkeun ieu mah ngadon didukung geus goblok salaki kitu mending ka ustadna sakalian terus urang deuk hayang kitu roream teuing budak saloba-loba kitu uruseun dah dianterkeun bener
Nalika Idul Fitri datang ditelepon anakna Nyai dek mudik moal maneh. Mama tanggal hiji abdi balik. Tanggal 30 peuting nyieun uras nyieun comro nyieun sagala-gala keur saha keur anak ditoel kudu jadi salaki Pak ulah waka di dahar ayeuna mending isuk jeung anak. Ternyata tanggal hiji anak teu datang hordeng dibukakeun panto teu dikunci sieun anak ujug-ujug datang ngadenge motor kuat asa motor anak ngadenge mobil asa mobil anak karek aya nu harewosan inung jug bunta disangkana anak. Tanggal 2 eueuh wae tanggal 3 eueuh wae ditelepon Nyai nah teu balik mak teu geus nyadiakeun mah hampura sibuk demi Allah kasibukan eta jadi laknat ti pangeran. Teu urang mah yeuh lamun butuh ku kolot iraha kolot keur sibuk teu datang bener. Urang gering kolot nyaksian coba kolot gering aya teu anak nyaksian yah riweuh we jeung riweuh heueuh ieu teh. Oh, keprok dah manehna nu kitu teh tah. Urang gering kolot hadir, urang susah kolot datang, urang boga hutang lak-lak dasar bebeakan kolot jadi solusi. Iraha urang dek jadi solusi keur kolot. Tah kaduhungna mah ayeuna mun indung geus eueuh, bapa geus eueuh, hayang aya nu mencetan, hayang aya nu ngusapan, hayang boga kasusah nyuuh dina lahunan kolot. Mun indung geus eueuh, narek nyuuh dina kuburan. Ukur patok kuburan anu kaciri matak lamun deuk harade ka kolot ayeuna mungpang mempengker aya salat ditarima zakat ditarima ibadah ditarima sapanjang anak alus hade laku lampah kanu jadi indung budak saleh teh hiji didik makrifatullah wawuh ka Gusti Allah dua makrifatun nabi wawuh kana akhlak nabi tilu makrifatul walidaini sing inget kana jasa indung kumaha teh lamun ibu rama urang geus teu aya ti dunya rek kumaha nyaahna ibu kumaha lamun nyerenteng sana rek ngahalangan nyawa da mal dihalangan kumaha lamun indung jeung bapa urang geus eueuh solusina urang nyaah ka kolot bari baheula teh pernah hoak jeung setak terus urang teh nyaah ka kolot kumaha tah solusina tilu hiji doakeun dua teangan pagaweanana anu sok ku kolot dilakukeun lakukeun katilu teangan urang boga harta sodakoh atas nama kolot boga Quran beli atas nama kolot nyieun masjid atas nama kolot barang berek kabatur atas nama kolot maka cenah bejana anu geus maot teh diangkat darajatna ku Allah nepi kana nya Gusti nah da ibadah abdi mah teu istimewa tapi nahan naik darajat aya anak anjeun di alam dunya ngadoakeun anjeun aya anak anjeun di dunya nuluykeun garapan anjeun aya anak anjeun di dunya nyieun kahadean atas nama diri anjeun. Tah nu nyaah ka kolot anu geus eueuh mah eta. Pan dilaporkeun ku malaikat teh tuh budak maneh keur pangaosan atoh tuh budak maneh keur ngawangkong atoh tuh budak maneh keur maca Quran atoh tuh budak maneh keur sholawatan atoh kabayang teu lamun malaikat laporan tuh budak maneh keur mabok tuh budak maneh keur judi tuh budak mana kerjina ngadeg-deg kolot urang di akhirat keung sieun disiksa ku pangeran ieu teh anak aing anu baheula dididik ku aing sementara ku Allah ditepikeun tuh tempo kalakuan anak maneh judi mabok maling digebugan ditengelan deuk kumaha kolot urang Pak haber sabenerna nalika anak nyieun kajahatan di dunya teu nyaah ka kolot saeutik-eutik acan tapi nalika anak nyieun kahadean di dunya artina nyaah kanu jadi kolot urang mah tuluykeun hanca garapan dina kaalusan. Tuh tempo anak mana keur ngagosip ha. Tuh tempo anak mana keur ngariung limaan dina Bang Emok alah. Matek lamun nyaah ka kolot rirenan. Ibarat bapak we bapak aya berita ti batur, euy anak maneh mah geus bisa maca Quran, anak maneh mah geus bisa sholawatan, anak maneh mah geus leuket ka masjid, bangga teu Pak. Coba lamun aya berita kieu, euy anak amaneh digebugan. Rek kumaha Bapak? Sarua Pak di dunya nu nepikeun na manusia di akhirat mah nu nepikeun na malaikat matak nyieun kahadean ditepikeun tuh tempo anak anjeun keur di masjid tuh tempo anak anjeun keur sholawatan tuh tempo anak anjeun keur maca Quran bangga kolot sanajan geus eueuh ta tapi sabalikna tuh tempo anak anjeun keur anu tuh tempo anak anjeun keur goreng tuh tempo anak anjeun keur teu baleg hampura kolot teh nyerina bebeakan matak lamun nyaah urang ka kolot urang doakeun tuluykeun hanca garapanana nu katilu jieun kahadean atas nama kolot urang
kahartos ya geungesan abdi rek indit deui lain jeung lapar jeung capek atuh sing sarehat Pak Ustad, Pak Kiai, pajangan wae di tempat ieu sing berkah ilmuna, sing paranjang yuswana, sing parek milikna, deket rizkina, anggang balaina. Sobat kuring, bos tahu, sing panjang punjung rahayu, salamet lahir batin dunia akhirat. Bapak hajat, heudak kikian teh duit gede, muga-muga digentos ku Allah Rabbul Alamin ku berlipat ganda. Murang kalina sing soleh tur solihah, atuh Bapak Kades ge sami Pak Kades. Moga-moga Pak Kades sehat jag-jag waringkas ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat. Sim kuring nana ergerhana sakit nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, itulah tadi tausiah dari guru kita tercinta Ustaz Nana Gerhana yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan Ustaz